Sampurasun Baraya Batro anu kusim kuring hormat. Alhamdulillah kasumpingan salah sawios Bapak Dalang sareng dosen di kampus Panginten Unsam Universitas Tasapil. Kemarin itu tasim kuring atas nami Panginten Abah Atrok Channel hoyong non tunas taros Panginten margi abi teh sajeroning kukurilingan dina bidang seni, dina bidang budaya nyata kirang paham Panginten Baraya Batro perkawis silsilah padalangan. Umargi kitu Panginten mangga ka Bapak Dalang supados pengenalan heula Panginten margi aya peripaos padalang padosen tak kenal maka pas saya. Nah, umargi kitu sok mangga bade saheula ti payun gitu tah. Kesepuhan mari mangga Bapak Dalang. Sampurasun Baraya simkuring Panginten asma sok disebat mah Panten Apep Gunawan Dalang Panginten oge pengrajin wayang golek aya di Kabupaten Sumedang. Mangga padosen supados pengenalan heula Panginten. Atur nuhun Kang Dadan, mudah kesembuhan. Yang ngepangkeun wasita simkuring mah Asep Ganjar Wirsna. Simkuring nembe teh ngupikeun seniman aduh abot teh. Simkuring mah teu seniman acan. Biasa da aya nu hatosna seniman mah nya Kang Dadan. Anu gaduh visi jeung misi nya. Duka kahirupanana kita si karyana teh abadi di masyarakat eta Panginten seniman aya simkuring mah atuh mereka halu di acan nya gitu. Dan Panginten itu rada simkuring da mau diusap gitu aringan aya ramuan nya Panginten sepuhan Kang Dadan sakieu ahengna Panginten sakitu Panginten Kang Dadan mangga. Nah, janten kieu padosen padalang abi teh hoyong uningan perkawis naon anu disebat padalangan atanapi naon anu disebat dalang manawi Bapak Dalang tiasa ngaguar sakedak-sakedik mangga. Kami tina bahasa dalang memang eta caranya dalilun biasa disebutkan sebagai pendakwa. Jadi dalilun teh tina bahasa Arab. Dalilun gitu nya sebagai pendakwa. Benten ngadakwahna teh ngangge mediasi. Mediasi ngangge alat wayang. Sareng ngajabarkeun ge teu sapertos dalil-dalil dina ieu nyanarina perilaku wayang. Intinya ya nakna sebagai tontonan Beres mandar upami mah penggemar wayang golek teh kayak paripola kalakuan wayang teh biasa ka asrap ya tetep konten inti nama ngagamarkeun anu salah kumaha jadina bener kumaha jadina ayeuna Panginten menurut atanapi kajian Panginten Padalang cik manawi menurut padosen. Nah, kumaha eta tentang dak padalangan atanapi aya di dalang. Antawis padalangan sareng dalang kumaha tah cobi dua. Upami secara dina linguistiknya kata imbuhan pak dan an. Padalangan pak jeung an. Sareng dalang kecarna mah sami keneh atos teh sami keneh silip sidir siloka diiekeun ku boneka Panginten dina wayang aku kai sanes mah papet sebatnya teh di Vietnam di Singapura di mana-mana simbol eta teh boneka. Nah atosna beureun dalang eta teh anu ngaiekeun tadi teh silip sidir silokana manusia. Ini oge dina teori karawitan hiji dalang teh kedah apa
antawacana Beres. amarta lagu amarta naon lah pokokna dalam kedah apa lagu Beres. dalam kedah saya sabet Hmm. sabetan ya sareng dalam kedah apa dina silsilahna kakawen nah tetapi dina adegan nah adegan yang disebut dana itu jeung hiji jeung dua jeung tilu ika resena nah nalika janten dalam teh salah sawios panginten dina ngagerakeun eta papet adalah di boneka adalah di wayang kana adegan adegan-adeganna tiasa dina babonna pewayangan. Kalau lah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jepang, kayak babogan dina Ramayana, kayak Mahabharata, oge Raja Purwa, kayak ge meureun dina akon-akon carita Mang ya. Eta panginten. Nah, gitu baraya Bahatro. Nah, gini alhamdulillah perkawis antawis gini ku padosen mah jentre padalangan sareng dalang. Tah, padalang, padosen tadi aya kadang-kadang sama saur padosen aya istilah jejer. Abdi teh ngadangu baraya Bahatro cenah ge pangitan hoyong laroskeun. Cik aya istilah Ramayana. Sareng Mahabharata. Tah abdi teh hoyong uningan naon anu disebat Ramayana, naon anu disebat Mahabharata. Eta teh cerita di mana? Tah, manawi anu disebat Ramayana Ramayana heula we Ramayana sareng Mahabharata teh kan adegan anu paling awal nyata Ramayana. Ramayana nyata nyanak tina cutatanana sengketana antawis balad Sri Rama sareng Rahwana. bahaya. Ras lanjut. Dina perselisihan eta dijak langkah satu acan dugi karena persengketaan Batara Rama. Awalnya banten tina Ramayana Gandrung. Sebab Ramayana Gandrung teh nyaeta Ramayana nyaeta bujeng kahiji leuweung nyaeta Moro penak sareng Kidang Emas kalintang saur Dewi Sita mah kalintang lucuna kendahna upami eta biasa ngengengkeun Kidang eta. Padahal eta dina eta teh jebakan nyata ti Prabu Rahwana. Nyata Rahwana hoyong ngamilik Dewi Sinta. Bab aya ti awal tina kawit sayembara. Sayembara eta Kalah padalang keupeulah dugi kadinya. Da abdi teh panginten ieu teh Bapak dosen manawi sakedak-sakedik perkawis Rama yana teh kumaha antara menurut Pak dosen tah atanapi aya bahasa istilah Rama jeung yana gitu tah atawa kumaha gitu atawa aya naon tah gitu tah itu kira ini enggak menurut Pak dosen Upami nalika dina kalimat tadi Rama yana bapana siana bapana mah yana. Jeung ieu pangintennya mainan dalam simkuring mah ada babagan Ramayana teh hiji babon anu galur nya. lah ayo Babon teh graded teh panginten. Naon teh hal yang memang baku. jadi cerita Cerituna kudu terus kitu itu kengeng dirubah. terus ge hak paten. Saat penciptaan teh bukan ring kunaon aya lampu suta soman kunaon hilap deui di depan. Nah terusna si galur eta teh tiasa deui kan sekarang sempalan nya ayeuna nalika kana Ramayana leres saur Kidalang ape nalika dina Rama Gandrung ya Rama anu memang silsilah dina Rahwana anu bogoh ka Sinta. Nalika bogoh ka Sinta leres aya maricanya anak buahna panginten sakeserena ti Prabu Rahwana ngutus. Da si Rahwana teh cintana gandrungna pisan teh ka
Dari sini Jadi buat pisang momongan jadi suruh pada langapnya mah rama gandrung itu simpoing mah rawana gandrung sami kene kadinya jantan dua panah yang rawana nyakan parica mau jantan uncal mah jadinya rama menginten mudah-mudahan cinta dikartun biasa awatos jadi leuweung aya laksmana adu ajian di kulilingan di kaleng ya di batas supados tong kaluar ceuk laksmana teh layahna ibu kaluar tina kalangan ieu bagi keluar awatos laksmana nyusul ka Rama dah awatos ka Rama nalika ngutus deui nah si Rahwana teh manglupakeun ninganan aya nu manglupakeun nini aki-aki nyamar nyamar dugi ka si Sinta eta kaluar dina kalangan eta batas dekat keluar dipaling langsung ser Rahwana Rahwana nyamar kadinya janten eta aki lebih hawatos anak tah kitu bahaya Batro ayeuna menurut Bapak Dalang salajengna kumaha eta tos saatosna dicanak teh nah dicanak ka mana eta nah dicanak langsung dikawin atau tapi dicanak ka mana teh abi teh kirang ieu dicanak ya negara kerajaan Rahwana dina lebet eta kerajaan teh manten anu sur lah diantawisna pati-patina anu garalaga rapi nya didinya wide karama sama palinten bingung kumaha sangkan eta Dewi Sinta tiasa kapunah da bingung teh memang terbiasa mendeteksi sebagai perayaan saksi nah diiwat atau kumaha gitu ya ayeuna menuju kaayaan bingung mending lah nyata hanoman teh hanoman nyata hanoman teh salah sawios masih keturunan dengan Raja Iskandar Raja Iskandarnya anu katilu yang kahiji kalian Prabu Subali gelar Narsi kedua Prabu Sudiwa Raja Iskandar katilu dan ini ada putra ternyata nama diutus kanggo ngabartos jadinya benar sekarang menanam Sudiwa Subali akhirnya ngabartos Rama ya solusi nyata mutus Hanoman supados janten buta nyata milari laratanna Ibu Sinta ya kakendak nanti wonten di hiji jontor nyata di deka kaum tadi kerja nak sareng hiji manuk nyata Jatayu dibatkeun ka Ibu Sinta dicanak kana kada alam kieu padahal margi ieu teh da pakos ieu teh ieu baraya Abah Atrok cenah bilih canggeureun padosen ieu teh panginten manawi ieu teh da bersambung keneh baraya itu bersambung keneh cerita teh panjang pokona mah insyaallah panginten dina season kadua urang lanjut deui nah panginten ieu mah di Bapak dosen sareng di Bapak Dalang bilih aya pesan sarang kesan kanggo baraya Abah mangga disuungkeun masihan pesan ya kasadayana pengen baraya Abah Atrok ulah hilap pengen di subscribe bae di Abah Atrok channel nah bagaimana mangga di Pak dosen sami masih mungkin kapayuna sudut Rahwana tadi Rahwana baru kayak season tepang deui tepang deui nya
dicarioskeun selanjutnya. Jadi rahwana teh aya berapa ceritanya. Tetep ya vlog orang mana. Karena rahwana. Aya Pandangan. gitu baraya tisim kuring atas tapi salaku Mang Dadan nyungkeun di subscribe and like di channel Abah Atro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.